Barudak zaman ayeuna loba nu goreng akhlakna ka guru jeung ka kolotna komo ka babaturana ka kolot geus wani nyentak dicareka lakah nengak ka saluhurnya lutak lamun ngomong jeung jijeplak ka guru geus teu ngagugu pangajaran hese timu dicarekan osok ngadu anu disalahkeun guru dititah nulis harese Bandung kuping kalah sare mun dicaram ngalelewe percis kalakuan embe barang gawe hararese kana salat kita langke pagawean ngorek HP mata kesel kana hate hirupna laloba gaya geus leungit rasa kaera sanajan jalma teu boga percis jiga anak kuya make baju pararendek katingali bulu kelek lempang bari dangdak dengdek percis jiga anak bebek.